Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya berita di poe ieu nyata. Dinyeri ku kabogohna, diputuskan cinta ku kabogohna, jeung kabogona nu geus boga kabogoh anyar. Yudi, 28 tahun, tina Kampung Pasir Jambu, aniaya jeung nyoba maehan mantan kabogohna Aisyah, 32 tahun, menggunakan golok di perumahan Villa Bogor Indah, Kecamatan Ciparigi, Bogor Utara. Awal mula kejadian anak Yudi ningali Aisyah nerima SMS di kabogoh baruna. Sabab eta Yudi teu tiasa nahan amarah jeung mawa golok budak Aisyah ke lantai 2. Sampainya di lantai 2 sempat aya adu argumen. Tapi Yudi teu tiasa deui jeung ngabacok Aisyah. Terlama didinya Aisyah turun di lantai 2 jeung loba darah dina badanna. Satpam Bang pun datang, jeung polisi pun datang selama dirinya. Geus eta si Yudi teh sieun pisan ka polisi. Yudi lompat kana gedung Bang sabelahna tempat dina kerja tadi, jeung bunuh diri di toilet. Geus sakitu wae berita ieu. Show ditutup.